Bismillahirrahmanirrahim. Sabada wafat eyangna Nabi dirawat uwana Abi Thalib kakasihna saderek teges ramana. Kangjeng Nabi sering pisan dicandakan nagara Sam, sok nyandak barang dagangan didinya teh pajeng pisan. Kacatur di eta negeri loba pandita Yahudi sarta pandita Nasrani nu tepangjeng Kangjeng Nabi. Sadayana sasauran ieu jalma menyalahan pinabian akhir zaman. Toret Injil geus ngiberan, sifat Nabi panganggesan aya di anjeunna pisan. Harita loba nu iman ka Nabi ngangkeun panutan. Lami-lami Kangjeng Nabi disambat ku hiji istri dagang ka unggal negeri, kauntunganna dibagi. Istri jenengan Khadijah putra Huwailid katelah nupang beungharna di Mekah ka Nabi kalangkungnya. Siti Khadijah masrahan ka Nabi barang dagangan, masaroh nu ngarencangan ka Nabi pura nyarengan. Kacarios mesaroh teh loba pamendapna aneh, cicirieun Nabi soleh matak ngaherankeun kabeh. Tatangkalan uluk salam mega boda sok mayungan, jeung aya cap kanabian dina salirana pisan. Pamendak Siti Khadijah cocok pisan jeung Maisarah, akhirna Siti Khadijah ka Nabi mundut ditikah. Harita yuswana Nabi salawe tahun kawarti, ngadak-ngadak sugih mukti tapi tambah sae ati. Karesepna Kangjeng Nabi ka Gusti Allah ngabakti di Gunung Hira Maranti, ibadahna saban wengi. Didinya jol kasumpingan Jibril nu nurunkeun Quran kalawan dawuh pangeran, Nabi didamel utusan. Harita yuswana Nabi 40 tahun kawarti, diutus ku Allah pasti ngembarkeun agama suci. Anu iman pangheulana Siti Khadijah gerwana, Abu Bakar kaduana sahabat nu pangmulyana. Murang kali nu nonoman anu pangheulana iman, Sayyidina Ali pisan ka Nabi saderek misan. Jeung ari jalma belian anu pangheulana iman, Sayyidina Bilal kaleresan anu jadi tukang adzan.